Ayo Bang Doi. Sampeurkeun ku aing da moal ngamuk ieu. Aing aya nu teu mau jejer. Mau gitar aya nu anjing ngajak nyanyi ku aing. Sepatumu dari Paris, sepatumu dari Itali. Nah, sia sinarieun kayak teu mau jejer aya mah. Nah, ka mana si Nurna? Nah, si Nur kemana? Balik meureun. Nah, pancen naik ngamen, tapi aku balik. Ngamen kumaha pan gitar lagi ku aing dibeuli ti tadi ge. Dibeli naon, Kat? Nah, naon di gitar? Meuli naon? Pan aing babelaan ngajual itu, ngajual jejer. Pake meuli ieu. Nah, ngejual gitar segala ada gitar aing ieu mah. Nah, gitar aing kumaha pan? Heuh, gitar aing keur gitaran tadi rek nginjem duit tak ngamen ngomong nginjem lah sakedeung cenah. Lain gitar Mang Nur ya? Nah, gitar Mang Nur kumaha? Gitar aing ieu mana? Aduh, si anjing. Nah, sia maksudna dibeli naon? Iya aing cenah, manehna teh nawarkeun aing tes ngajual jejer. Cepek. Aya Ang Nur. Maneh teu butuh gitar cenah. Dimurahkeun ku aing cenah 100. Jadi beuli we ku aing. Anu bener, Kat? Bener bangek naon aing ngabohong atuh. Nah, si Kat kumaha gitar aing dijual? Njik susul lah ke si Nur lah gitar aing ieu mah. Aduh, ka mana aing da ka imana nya? Ka imana kerting sia ieu mah da gitar Atuh aing. gantian we heula kepen tadi Mang Nur. Gantian-gantian ieu mah gitar aing. Lah aing teh hayang nyaho Bang. Ieu mah da geus Nah, dibeuli ku aing. hayang nyaho kumaha sia cek aing teh gitar aing ieu mana geuning teh. Heupan geus dibeuli ku aing Bang. Nah, sia dibeli ka si Mas Nur, cusu si Mas Nurna. Heuh ku Bang Doi susul nah Nah, hadi sia yang dijual ditonjok atuh. ku aing. Njik susul. Aduh, anjing. Naon jang anjing gitar aing sia main beuli wae atuh Bang. Teu apa dah, sugan teh heueuh. Ha, ayeuna ku aing di bejaan. Tuwe meuli sia tuh dah. Oh biasa we atuh, da aing pan teu apal naon. Padu meuli we aing. Ulah teu kudu sesentak. Ken sia kitu babel teh sia kalah kemolotot ka aing kunyuk teh. Anjing, adi lanceuk saruana garoblog. Rengkepkeun mah ku aing. Ah! Wis mangan. Sangat ngeunah, tinggal meuli udud. Aduh, coding anjing. Si Oding. Jemput dia aing ah. Dia kita umah kapangian. Dia ah. Aduh anjing, teh cilaka mun aing kapang ku si Oding dia. Mana nih? Mau endong we mah. Apol ku aing. Sahade anjing nelpon. Ah, si aek lumpat ka mana cungur. Ding, Naon maksud eta gitar batur dijujual. gitar aing na gitar batur sading. Aing moal bet diamuk atuh lamun gitar lain nu Gitar aing ding cari gantian tanah sok teh. kadekeun duit. Gitar aing ding eta mah asli. Nah, Sok kumaha kadekeun. sia ding. Balikeun duit aing. Balikeun duit aing. Kumaha pan geus beak ku aing pake berahakan. Teu hayang apal kadekeun duit aing. Asli aing mah ding. Geus gantian lah. Gantian kumaha Teu hayang apal. Hayang apal kumaha sia. Yang dibejakeun ku aing ka wadoyok. Nah, waduh kumaha pan eta gitar aing ding. Eueuh. Gantian. Kumaha sia? Duit aing cepek kadekeun. Kadekeun lah. Teu hayang apal aing. Sok gawat. Ya atuh sia marah-marah wae sia mah. Tenang we jeung masih tara baik-baik. Oh, lain tenang aing beak diamuk. Lain tuh wadoyok naon deui nya? Wadoyok naon? Ya lala. Wadoyok anjing. Wadoyok naon wadoyok? Oge wadoyok. Aduh, anjing. Halo. Anjing. Aduh. Haram jadah. Goblok. Aing moal percaya di ka keluarga eta anjing. Adi lanceuk teu wararas goblok salah tres. Ieu mah leuah. Rengkepkeun ku aing ka panggih deui mah.